Perkenalkan, nama saya Zafira Savana, kelas 9D, ingin membacakan biantara tentang kebersihan Jawa Barat. Makasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin anu sim kuring dipihormat, dangit ieu urang sadayana tiasa pateng lawung paoprak johok. Dina raraga urang mieling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. Hadirin anu sim kuring dipihormat, sakumaha anu uninga ku urang sadayana sabaraha kota di Jawa Barat teh tos sering kenggi piala adipura kusabab kabersihana endah sareng asri. Kukituna urang sadayana kedah ngajagi kana eta kapercatenan pamarentah ka urang Sunda umumna. Tapi aya wae masyarakat Sunda anu sok micen sampah di mana wae sebab kurangna kasadaran di diri setiap jalma ngeunaan kebersihan. Kukitu hayu urang sing sadar kanu jadi kebersihan khususna di kota urang sorangan jeung umumna di Jawa Barat. Hadirin anu sim kuring dipihormat, kalintang betah janten urang Sunda atuh teu aya lepatna. Lamun ku urang dijaga pasti sangkan sagala rupi anu mangrupakan kekayaan anu dipiboga ku urang dilestarikeun sangkan Jawa Barat leuwih najer, leuwih maju dina sagala widangna. Hayu urang bebarengan ningkatkeun mempertahankan Jawa Barat, kota intan, Jawa Barat kota pangirut. Rupina mung sakitu tiasa didugikeun bili luhur saur bahe carek bodo sopaan carang sopaan dina cumaraos kasadayana neda tawakup anu kasupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.